Ayah wae ngejemput si Bebeb teh. Jeung gepes sagala itu. Rek bercinta teh. Aing. Udah Kang bocor. Nya, Kadi urang tambal. moal ah, Naha. rusuh. Sakedeung paling 15 menit. Tong loba ngawadul. Eta buktina 24 jam. Mah, eta kaosnya dibalik. Yos, pengemis mah bebas. Ke. Masih hanana bade receh atau napi kertas. Naon bedana? Upami receh mah ka dieu, upami kertas mah ka dieu. Tuh, kita sumpulnya. Kita sumpul kan? Oh. Aya persaban teh di daerah urang. Tumen. Karena apa dia? Menuju milarian kanggo sesuap nasi om. Pun ibu ge hoyong Fortuner, sekarang hoyong umroh. Alus mulia pisan berbakti ke kolot. Oh, adek. Baik. Dia tuh ngora kene. Awak jag-jag kene. Apa jadi persaban? Oh no. Mun diberi duit mah tali di sia teh. Darurat om. Penghasilan sabaraha maneh sapoe? Upami sepina sok kenging 300, upami rame alhamdulillah 600. Gede teh. Oh, usir ya. Kenapa tuh usir segala? Ganti ke urang. Ya, kamu diberi duit, tanggal di. Bener, bener oke mah. Lir ibarat mere lauk. Daripada mere lauk, mending mere jajarna. Bener. Nah, kumaha mau jajar dirinya, bikin. Tapi nya, bikin wae? Bikin wae. Ya, Nang abi om. Nuhun. Tapi wah, dipikir-pikir, murahan lauk nah wah. Emang lauk sabaraha? Lauk mangan 30.000. Jajar? Jajar mah 40 juta, wah jajar hoki. Jajar mah, atuh cokotnya itu pada lauk. Aduh wah, wah, kumaha tuh? Atuh 40 juta. Oh, ini lumayan. Salah anjir, 40 juta. Bah, kunaon seganu bariung kitu? Teh butuh duit rada loba teh. Oh gitunya bah. Berarti abah mah pangabutuh loba duit eueuhnya. Jauh beda jeung saya mah tuh. Saya mah duit loba pangabutuh eueuh. Terus rek ini mah duit ka abah? Kayak heula bah. Saya mah panteng pipilun urusan rumah tangga batur. Segan rek ini mah duit. Cek, masih karena usaha rias panganten teh? Ya masih atuh. Komo keur usum nikahan kieu Mama Rema. Oh. Tah, orang rek nanya. Ari nikahkeun kudu aya wali? Ya kudu atuh. Komo awewe mah, lamun lalaki mah ku saksi oge sah. Oh, gitu. Emang teu bisa diganti gitu, Cek? Diganti ku saha? Ku armada, Noah jeung SC12. Digala dong maneh mah.